billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdahu. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdahu. Ada make poknya lentah. Wa ati ti po ti u jadi ai makhraj ini masalah cinta ya dina tung leteh tak jeung kana bal tak tapi si letah tukangna kaluhurkeun jadi to ti jadi wa lain wa ati Allah wa ati Allah Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdahu. fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw. Sehingga shod sarua kasusna jeung tadi antara ta jeung so sin jeung shod jadi sarua keun jeung sin nya pada letah tukangna kaluhurkeun wa amilus salihati sarua jeung tadi antara ta jeung to sin jeung shod jadi siga sin tapi di isti'la di kaluhurkeun si letah wa amilus salihati Wa 'amilus shalihati tsumma ttaqaw wa amanu tsumma ttaqaw wa ahsanu. idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma ttaqaw wa amanu thumma ttaqaw wa ahsanu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma ttaqaw wa amanu tsumma ttaqaw wa ahsanu. Kade ai wau ka wau mah sok sanajan eta islen tapi tanpa make gun. Nah, jadi ulah
idza mattaqaw wa amanu. Langsung gede. Idza mattaqaw wa amanu. Ya, pemain dengungan. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u jeung kudu taat jeung kabeh Allah ka Gusti Allah. Wa ati'u jeung kudu taat jeung kabeh ar-rasul ka Rasul. Kudu taat, kudu nurut ka Gusti Allah, kudu nurut ka Rasulna. Dalam sapaket gitu. Lamun nurut, lamun taat ka Rasul, pasti taat ka Gusti Allah. Sahabat Rasul oge eta teh nitah jeung nyontokeun taat ka Gusti Allah. Lamun taat ka Gusti Allah, pasti taat ka Rasul, dan Gusti Allah kudu taat ka Rasul. Sapaket. Punten Rasul jeung Nabi teh bedanya. Beda. Ya, beda. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, tapi setiap Nabi eta Rasul. Ali jumlahna Nabi lebih loba batan Rasul. Ya. Anu Nabi Allah Rasul Allah, ya aya anu nyebutkeun sekitaran 313 sekitaran tapi ya itu ayat itu 314, 315 lokan sekitar etalah jumlah Rasul itu kan pasti nama wallahu a'lam cek ulama ayat 313, 314. Lamun Nabi mah sekitar 124.000 Nabi mah. Tugasna mungkin beda teh. Bedana Nabi jeung Rasul, ari Rasul mah nyampekeun risalah, dititah nyampekeun perkara anu kudu disampaikan. Aina dina jadi dipaparinan wahyu ku Gusti Allah itu jangan sadewekeun bae. Jangan sadewekeun teu dibere risalah, teu dibere ka Rasul. Jangan teu aya tugas pikeun ngan saukur nyampikeun bahwa kami teh nabi supaya dimuliakeun. Paling tugas-tugasna teh di bawah Rasul. Dan misalkan ngagelarkeun bahasa gitu ya. Jadi teu dibeda untuk ngabedakeun hukum, teu ngabedakeun kumaha. Ngabeberes hukum tugas aya. Gitu. Ari nu nyampekeun risalah Rasul. Kudu turut ka Gusti Allah, kudu turut ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasul. Wahdaru jeung kudu sieun aranjeun kabeh tina henteu taat ka Gusti Allah jeung teu taat ka Rasul. Jadi panitah terus lamun teu daek aya panyingsieunan. Kudu nurut, kudu taat, ulah datang ka teu taat.
sing sieun lamun teu taat. Fa in tawallaitum, maka di mana-mana ngabalir arajan kabeh, mengkol arajan kabeh, itunya anit taati jauh tira taat. Fa'lamu annama ala rasulil balagul mubin. Fa'lamu maka kudu panyahokeun ku arajan kabeh annama ala rasulina kana saestuna anu wajib ka utusan kami dan al-balagu napikeun al-mubin anu pertela al-iblagul bayyin. Terus lamun teu taat ka Rasul ditanggalan kalah ngibul nya ai tawal itu teh mengkol ditah mulon kalah ngetan atau ditah mulon kalah ngibul nya teu taat. Kumaha lamun teu taat ya urusan ka Rasul mah da annama ala rasulina balagul mubin. Tugas nage Rasul mah ngan saukur nyampe ke risalah, ngabejakeun hukum, ngabibita ka jalma anu taat, nyingsiran ka jalma anu maksiat. Sakitu eta marek nurut rek henteu lain urusan Rasul. Wa jaza hukum alaina, masalah urusanana rek taat rek henteu ka Rasul jeung kami ceuk Gusti Allah. Nah, ayeuna kami ditah Rasul tah bedakeun kitu, terangkeun kuruna teh kitu. Sok itunya lamun jeung urang mah kudu ngaler tah jalan kieu leumpang kieu nya ulah lian di kaler misalkan ari ieu kalah ka mengkol nya geus tugas Rasul mah ngan saukur nyampekeun kitu nya nyampekeun risalah ngajelaskeun hukum terus ngabibita ka jalma anu taat nyingsiran ka jalma anu maksiat. Ternyata maksiat teh ceuk Gusti Allah lain urusan Rasul, maksiat bangke urusan jeung kami nya meureun anu taat dek di dan bere ganjaran bukan diburuhan anu maksiat jadi kemudian laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima qa'imu. Ieu teh memeh teh keur nyaritakeun masalah khabarnya maisir ansab azlamnya. Nah itu ieu teh hese pisan geus jadi tradisi padina teh. Teh nya khabar wareureum bae urang Mekah sahabat taler datang ka rek salat balik teler ngaco golongan ganja macan ayam sebab dari tadi pakai namanya tapi ke kucung ya naon ya pokoknya mah lem gitu mah terus ngaramu teh terus gunting nasi gitu nya nyarap kana berhala hese bisa nya pareta itu kita eureun gitu teh ulah ka karituan teuing aya pareta di Gusti Allah supaya eureun ceuk Gusti Allah eta marek nurut ka Rasul heuh nya rek henteu ka sok kudu nama gerak taat ka Gusti Allah ka Rasulna sing-sing namun teu taat lamun teu taat urusanna lain Rasul tapi jeung kami jeung Gusti Allah nya terus kumaha tadina tukang teler laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma qaimu laisa henteu aya tetep 'alal ladzina ka jalma-jalma amanu anu ariman iladina wa amilu jeung beramal iladina as-solihati kana pirang-pirang amal soleh
naon junahun dosa fima dina perkara qaimu anu ngadahar ieu ladina akalu minal khamri wal maisir qabla tahrim. Terus kumaha ieu kami mah baheula teh kan tadi nama teu diharamkeun tadi nama nya. Terus datang perintah, datang panyaran ti Gusti Allah nyebutkeun bahwa khamr teh haram. Nah, kumaha ieu cenah kami tadi tukang minum bae. Ari tadi memeh diharamkeun mah teu dosa. Dan memeh diharamkeun tadi nama halal tadi nama. Itu kajen teuing geus mah. Itu da eta mah baheula mah teu haram, mun teu haram nya teu doraka kajen TWP oge. Itu ya. Dan begitu datang panyaran ti Gusti Allah nyebutkeun khamr haram, otomatis hari takeneh dulu kan hese bisa sebab geus jadi budaya. Nah, sehingga saeutik itunya Sayyidina Umar oge yang hayang ngeureunna teh gelas nu sok nahal tadi gitu kan para kenalan mah sok gede nahal siga ember itu gelas. Nah, sampoe nanti dieusian batu. Itu. Jadi cur sagelas pinu atau dieusian batu hiji karek pinuhan. Ya, esukanana dua batunana teh terus datang ka akhir lama pinu ku batu. Jadi khamrna para sahabat oge harita ngeunap tina padarakaan anu geus napel teh nya bertahap. Bertahap ayeuna oge henteu ulah maksa jelema ujug langsung bener kitu nya. Urang oge lamun erek langsung bener teh mun bisa nyaeur nya. Nah, mun bisa hitungan minimal kudu aya peningkatan walaupun saeutik. Ya usahanya. Walaupun saeutik. Kitu nya. Ya ibu-ibu teh biasana ngomongkeun batur teh. Artinya itu sapopoe teh 5 jam sampai sapoting teh. Bae berapa? Tak kurangan 5 menit mah ieu isukan kurangan deui 5 menit gitu teh terus apaan beda juga di kurangan saeutik di waktu ke mah bawa timer teh biasa sabaraha jam gitu. Saeutik para sahabat begitu saeutik. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah fima ta'imu itunya ila mantaqau di mana-mana sieun ieu ladina kana perkara-perkara anu diharamkeun sehingga dijauhan. Terus wa amanu jeung iman iladina wa amilu jeung beramal iladina as-shalihati kana amal saleh. Tsumma taqau saterusna taqwa wa amanu. Jadi bertahap. Terus imana tadina sakitu teh amanu amilu sholihat. Iman beramal saleh. Tsumma taqau terus ditambahan di takwana wa amanu jeung iman ditambahan ieu iman tetep dina kaimananna tetep dina katakwaan nana. Jadi ieu idaman taqwa wa amanu wa amilus sholihat tsumma taqwa wa amanu wa amilus sholihat kali itu kata bolehnya. Jadi takwa iman beramal soleh terus takwa iman jeung amal artinya terus dina takwana terus dina imana tetap dina takwana tetap dina imana naik saeutik nya wa ahsanu jeung alus-alus ieu ladina amal kana amal beuki dihadean itu saeutik berkah wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul Gusti Allah
eta yuhibbu bi kada manusia Allah al muhsinina anu gawe hade kabeh di mana nahum yuhibbu lamun istri cinta ku Gusti Allah pasti digandar ku Gusti Allah. Sadaqallahu.